أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Seseorang temikir tadi Indonesia. Ya Allah ya Rabb. Gara-gara bendera diseret ke penjara. Nu ieu mawa la ilaha illallah. Nu ieu mawa kenasionalisan. Ribut padahal ahli la ilaha illallah dua anak ribut kayak penjara. Habib Bahar di penjara kene mengucapkan la ilaha illallah. Teu meunang di Indonesia. Habib Rizik masih kade di Mekah. Tuh. Loba di Indonesia itu kembali ngerawat tuh diperjuangkeunana berarti itu kebangsaan NKRI. Bhinneka Tunggal Ika ulah maka mawa agama. Nah, di dialah letak kemunduran. Agama dipasrahkeun ka masing-masingna di negara nama tetep demokrasi make HAM. Hak asasi manusia mah buatan jelema, engke ge kabalingir. Kadang heueuh, kadang henteu, kadang heueuh, kadang henteu. Henteu bisa dihukuman secara langsung melalui Al-Qur'anul Karim. Urusan jilbab baik tidak ada berkelanjutan, LGBT tidak ada berkelanjutan, korupsi tidak ada berkelanjutan sebab hukumna make hak asasi manusia. Henteu make Al-Qur'an. Eueuh masalah di negara urang. Nu urang dicintai, urang nikmati. Asal urang balager. Ulah kukumaha ngan agama pasti mundur. Atuh urang perjuangkeun bae cenah kiai urang perang jeung saha perangna? Perangna jeung saha? Manya ku urang Jokowi dipaehan. Manya atuh ku urang kuari kitu SBY dipaehan. Manya kuari Prabowo dipaehan. Atuh teu jalan nguker berangkat ngajalankeun tugas mulia di sisi halah gitu bae pokoknya teu beunang antep urang kuari menikmati hasil menang memperjuangkeun urang pandeglang paeh hijipan ya kan nu paeh teh sabaraha nu kamari didereden boh dedededededededed ku polisi anu serba hideung teh naon ngaranna eta Brimob na salah apa henteu wallahu alam. Engke bae di akhirat kayaknya na Brimob bakal disidang. Kabeh bakal disidang. Encan selesai di dunia mah persidangan, kayak di hareupeun Allah disidang. Tak kula mengerina kitu doang. Disidang ja Brimob ge nu agama Islam sarua hayang ka sorga tapi ka neraka heula kan. Teu kebal sih 1500 tahun. Cih, ulah sambarana. Masya Allah karim. Nah, ieu keur carita perang ayatna. Ayat keur carita jihad geus datang ka mana? Semangat jihad urang dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Perang jeung saha? Saha pamimpina atuh kudu aya panglima perang. Ieu mah ayat. Carita ayat. Praktekna teh ieu teh datang ka medan laga perang ngalawan musuh-musuh Allah anu anti la ilaha illallah Yahudi Nasrani jeung berbagai agama-agama anu teu ngucapkeun la ilaha illallah kafir kata titik siga deui ulah puluh ya peleye ulah ngadenge kuari puluh ya peleye ya teh ulah ieu mah akidah sih ada agama selain agama Islam kafir titik geus namun aya nu ngaharuan enggak boleh begitu udah saya mau begitu aja lu sono dah enggak usah ribut ya tapi saya mah begitu itu bae geus ulah SS dalam hati saya selain daripada agama Islam kafir deh enggak bisa begitu saya juga punya Tuhan leg-leg Tuhan kamu apa itu leg-leg udah akidah masih ada. Engke urang kuliah peleye di akhirat na ditimbangna rugi urang jadi pejabat lain urang sugih henteu. Atuh gara-gara loyalitas engke di dituna bakalna timbanganna gideug bae. Cek malaikat ka mana akeun si gideug kieu. Masya Allah. Kan naik pada 5 timbang. Jelaskan. Wah, ieu mah bener-bener kafir.
Haji Pendi jelaskan ngan kakenca. Ya karim ya Allah. Tuh. Geus di medan lagama tuh perang berhadapan dengan musuh Allah anu anti la ilaha illallah. Ngaran-ngaran perang terbunuh. Fayaqtuluna ngabunuh batur wa yuqtalun terbunuh. Haram kurang ngebunuh jelema, tapi ketika perang makin loba nu dibunuh, makin dipuji ku Gusti Allah. Ngabunuh hiji hebat, dua hebat, tilu hebat, 5 hebat, makin loba nu dibunuh, makin hebat di mata Allah. Jehe, urang kuari ngabunuh teu meunang, boro-boro ngabunuh jelema, sireum ge teu meunang. Sireum ulah wae kamean tindas-tindas bae. Apa salahku cek sireum? Atuh jangan ge sarua. Aing ngictakeun Allah, aing nyawa anti Allah, aing kunaon dibunuh ku sia. Aing dek minta pertanggungjawaban ge jaga di akhirat. Bisa aing keur mencari anak pemajikan aing itu nungguan bae. Kunaon aing dibunuh ku sia. Engke sabaraha sireum nu geus dibunuh ku sia. Tak ya di medan laga. Praktekna adalah fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya Allah. Ialah bayanun lisyra. Ngejelaskan tentang pembelian, penjualan, jual beli seperti eta, ngajual awak ngajual harta demi agungna agama. Ieu teh wa'dan alaihaqa. Wa'dan teh masdar. Nu ngadasepkeun ti fi'ilna wa'adahum wa'dan. Allah ngajanjikeun kalawan janjinya. Cek Allah. Lain sembarangan janji, hakan bener. Ku bener-benerna janji Allah lain tertulis dina Al-Qur'an bae. Tertulis dina fit Taurati. Baca kitab Taurat bakal aya keunggulan jihad fisabilillah. Awak jeung harta. Baca ku sia Taurat. Mentak Imam Syafi'i mah bacaan Taurat. Sehingga dijelas-jelaskan tentang hukum-hukum nu aya di kitab Taurat. Ya Allah, atuh kunaon Muhammadiyah ngasapai-sapai. Talar Taurat, talar Injil, talar Al-Qur'anul Karim, talar hadis. Sehingga manehanana bisa ijtihad asli mujtahid mutlak. Muhammadiyah jeung Persib, apa itu sapai? Orang jahanak we atuh perasaan henek. Okos awewe nyiram teh kitu. Dek utah bae. Atuh jana teh jauh lalakon Imam Syafi'i. Umur 6 tahun geus talar Quran. Urang mah dek paeh nyelamnya kunil pohon bae. Gusti Allah nu agung. Idi kasih otak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, mun kurang dicaritakeun otak-otakna ya Allah ya Rabb. Geus puguh Imam Ghazali. Mutaakhirin otakna ya Karim. Kunaon ku ari Syafi'i mana? Kenapa tuh si Syafi'i diikutin aja? Geus urang lamun bener teu dijaga sama urang amarah urang geus hayang dah dipeujit ceu kul. Ngan goladaran geus lah ayo mana nahan we geus lah. Geus ugan we aing nahan ka sorga lah. Tuh, musuh urang teh geus lain Yahudi deui, lain Nasrani, mata diadukeun di Indonesia, gampang di Indonesia diadukeun. Untung urang masih punya kebangsaan. Dikeribut jeung Muhammadiyah sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung Persis sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung HTI sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung Khuruj sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung pedagang sama-sama bangsa Indonesia. Alhamdulillah, iya hebat tadi orang kebangsaan teh poharai. Nah, jadi lain urusan mengecilkan agama-agama teh. Ternyata horegana di Indonesia teh mual salah Bung Karno. Bung Karno memilih demokrasi sebab melihat ke depan. Ku anfusakum wa ahlikum nar.
Waquduhan nasu wal hijar. Ku anfusakum, jaga olehmu diri kamu, wa ahlikum dan ahli kamu. Ahli dalam agama diikat oleh kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Kita harus bisa menjaga ahli kita yang ada di negara kita dan yang ada di negara Amerika, di Inggris, di Perancis. Sama-sama bangsa Indonesia yang beragama Islam harus dijaga. Dengan demokrasi akan terjaga. Bung Karno pemikir ada ke depan. Lamun kurang dianiaya kafir di dia, bangsa Indonesia nu aya di Jerman pasti dianiaya. Kristen nu aya di dia ku urang dihajar. Islam Indonesia nu aya di Walanda pasti dihajar. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar. Bung Karno datang kadinya berbicara tentang politik. Nah, kanti tapi kurang. Nah, maka urang kudu menjaga kebangsaan. Agama silahkan. Mantak Indonesia ku ari paring tentrem. Irak, Mesir, Iran, Suriah, Yaman, Turki. Ku ari geus mulai amburadul. Indonesia mah tentrem. Nginahin surga dunia di Indonesia. Ya Allah. Nanam tongkat jadi tanaman. Indonesia mah Masya Allah Karim. Aduh, melak lauk endet sabulan jadi gabus. Di Indonesia hebat tuh orang. Nah iyalah Indonesia paling tentrem, paling aman. Jaga kurang kestabilan negara, bangsa, dan agama. Sebab naon perangkan kudu aya panglimana nek memperjuangkan agama. Urang nyaritakeun di Cina, Masya Allah, dibelem kan Islam teh, diseret Islam teh, diusir Islam teh, teu berdaya. Ketika NTT nyaritakeun menyuguhkan makalah tentang bagaimana di Rohingya, bagaimana di Uguar. Iya kabeh melempem, tidak ada jawaban. Sebab naon? Nyana kerja di raja kan Cina teh. Merajai perekonomian dunia. Masuk ke Arab Saudi 60% Cina, Indonesia 70% Cina, Amerika 60% Cina, Jerman 50% Cina, Prancis 50% Cina. Di mana-mana perekonomian Cina kabeh. Ngomongnya nah, akulah raja dunia untuk perekonomian. Tapi kan ulah haju nyiksa Islam atuh. Ndek membersihkan negara natina agama selain daripada agama komunis. Islam diseredan, Islam dibeleman. Keberdayakan kabehan sebab naon? Cina ngabogaan bom anu lamun dihirup urang ngagelepak sorang. Terketahui oleh dunia eta teh. Wah, iya bahaya ieu ngalawan Cina teh bahaya. Jana ngembangkeun perekonomian ngalawan awas dibitukeun sia ku aing. Paeh kabeh. Tapi ternyata ngaleuweuhi Allah. Bitu sorangan. Bitu sorangan per detik ieu. Henteu dicaritakeun sabaraha korban. Cuma 2.000 dari 500 3.000 padahal juta nu paeh. Hajupan di ditu mah lamun aya nu paeh teh negara surak. Sebab loba teuing. Surak itu. Geus kos kitu bae. Tapi per detik ieu seperti ieu lah. Kaayaanana belas balasan ti Allah. Geus sabaraha ribu atau juta wallahu alam lu jelas mah. Eta virus corona. Aduh, sia corona teu boga, corona teu gableng. Elgek ge suratan. Ya Karim ya Allah. Anu paling ngabahayakeun ku ari nu sararieun, nu matak di stop ke umroh, nu matak di stop berbagai negara emang kunaon gitu. Iya ku ari teh 5 triliunan.
simet triliunan geus memasuki eta teh ti Najran lagan teh hideung naon ngaranna Afrika datanglah ke Cina lain ribu lain miliar triliun geus menguasai Cina dicokot ku salah satu dokter dan dokter-dokter lain dicek mengandung virus corona aing mah corona bae nu modelna naon nu modelna dokter Arab Sufyan ti Arab nyaritakeun saya bingungnya kok mun cara ngomong urang mah eta simet aya virusan tapi nyanana teu pae tapi lamun hiber mawa ka hiji lembur urang lembur parae teu kaharti virus aya dina hewan teu paeh ngandung virus tapi nyana hiber enslak di hulu Haji Pendi is dead atuh urang lamun ngomong ngajeng virus enggak usah pakai situ dah tunggu enggak lama lagi dah tah ieu iyalah nu mantap kasieun kabeh eta dirahasiakeun ku cenah kieu ngomong pada urangna ieu mah urang bae kayak ditu ulang ngomong deui nya awas sia ieu mah rahasia aja mun 1000 mun 2000 ulang ngomong deui awas ya tah mun endek ka pamajikan bae jeung ka anak atuh teh mah ngaranna terus ieu aneh batak stop bro encan aya kejadian encan aya ngan dikhawatirkeun simet ka Arab aya hayang nyaho mah ulah cenah kieu mah bohong atuh sia percaya los teu los ya terus aing mah sapira ngomong can aya kejadian can nu diomongkeun kadang teu akur jeung kenyataan aslinya seperti eta sarieun kabeh stop Iran ngetop kabeh sebab ieu nu kaliber ka mana ieu hiberna wari keur neangan penangkal simet supaya ulah asup ka negara lawan Gusti lawan tentara Allah mah masya Allah ndek nyieun huru hara babarieun geus puguh banjir geus puguh gempa simet lawan ku sia kamari ieu mah Haji Pendi lamun hujan simet loba diasupkeun ka botol digoreng teh jadi ilmu susah ti baheulapan tah mah ku ari ku sia tah simet gorengan los mun teu malodar anak incu sia Masya Allah maha kawasa Allah kuari jadi orang di Indonesia banjir Jawa Barat banjir Jakarta banjir Banten kunaon haju nurah ribut pamarentah ieu kan urusan balai cocoba ti Gusti Allah lain hayu DPR pemerintah duduk bersama yuk ulah silih tuduh nu banjir di Surabaya anu disalahkeun Anies heran aing mah nah anu banjir di Bogor anu disalahkeun WH acak-acakan ieu nagara ieu kan ngundang azab deui kan ti Gusti Allah lain hayu pemerintah DPR kabeh marilah kita sama-sama istighfar ulah silih salahkeun jadi maka deleuan jasa ku mata urang ku cili urang cili salahkeunana mal beres-beres ka jeung kumaha negara eta teh memancing adab deui mata tambah deui ku Gusti Allah banjir deui mantap kulang amanat WH kalau ada panggilan ke DPR jangan hadir Pak Ridwan kalau ada undangan ke DPR jangan hadir Pak Anies jangan hadir alhamdulillah 3 gubernur anu hadir udah ulang geus mendingan urang-urang bae jeung rakyat lah geus naonan Ridwan mana sih aing mah lain Ridwan Kamil Ridwan ka tatangga aing nek hadir kumaha undangan teu menang naon teu meunang Fajar Wahidin gubernur lain Masya Allah aing lain Anies itu ja aing boga anak ngaranna Anies nih ulah kaji itu ulah ka DPR pusat emang lain naon beusi boga undangan ulah atuh teu
Masya Allah ulah silih salahkeun lah babarengan istighfar ya Allah ieu adab ti Allah ada ieu nu biasa hujan sakieu teu banjir kok ieu mah banjir pikir ku urang aya naon ieu ye kunaon ju silih salahkeun tangani babarengan dengan bahasa yang enak. Saudara-saudara para masyarakat, ini adalah teguran dari Allah. Marilah kita menyadari diri selain daripada kami sebagai pemerintah insya Allah akan menangani semampu kami sebagai pemerintah untuk merapihkan sekemampuan kami. DPR ge sarua. Saya sebagai wakil rakyat, saya merasakan kesedihan. Sedih di mana siapa? Ngomong doang kesedihan gogo jana wakil urang teu ngurusan urang nah ngomong nu ngeunaheun saya ikut merasakan jadi hayang seuri bae merasakeun naon marilah kita sama-sama munajat kepada Allah. Ini adalah bencana dari Allah. Saya sebagai wakil anda semua dari Partai Golkar, PDI dan berbagai partai-partai yang lain ikut insya Allah untuk menangani sama-sama pemerintah. Kan lain silih tuduh. Ja ieu mah atuh panti Allah kuku mah ge. Beneran ieu hujan deui, beneran ieu hujan deui. Cak Allah lain kitu istighfar sia ka aing. Eueuh teh boga pikiran kos kitu. Sakapeung mah aing hayang jadi presiden. Maksudna ada instruksi istighfar aing mah. Geus beres aing turun deui jadi presiden mah. Teh hayang aing wakilan ku sia. Beak negara. Ajunya ada daftar wakil bae. Aing kajen jeung Pudoli bae lah. Maksudna korupsi moal gede teuing. Ya Karim, ya Allah jam sabaraha ieu. Can anggeus. Gusti Allah. Tah. Berangkat ti medan laga perang taruhanan nyawa. Syahid surga. Menang ghanimah keuntungan selain agama luhur boga keuntungan. Perang. Ya Allah. Ia adalah merupakan janji Allah. Allah ngajanjikan perang sabilillah menang luhur agama ghanimah menang syahid surga siapa yang diberena tertulis di Taurat di Injil di Al-Qur'anul Karim baca terus diacak Allah Taurat tajik Injilna termasuk Qur'anna aing janji awas wa man awfa bi ahdihi minallah saha nu leuwih nuhonan kada janji selain Allah aya lu saha anu sok teu jalir janji selain Allah aya eueuh moal aya nu paling nuhonan kana janji kecuali Allah eueuh hiji-hiji acan jelema anu sok nuhonan kana janjina kecuali Allah jelema mah janji geus sabaraha calon DPR nu janji jadi DPR na mana janjimu? Mana? Keur kena jadi bupati janjina anu setelah jadi. Mana janjimu? Tuh kan. Presiden janji anu setelah jadi mana janjina? Itulah manusia. Ulah etalah di negara pugu jelema bobogohan bae ge kakabogohna janjina sacayut ieu mah nyaho sia cayut tuh kapan gelang sia aing nyaho cayut mah deh janjina pohara jasa neng kalau nanti kita kawin mau enggak neng di apa namanya diajak kaya emang kenapa iya andai kata kaya mau enggak ya tuh siapa yang enggak mau. Kok janjinya begitu Kak? Enggak kayak orang-orang mah tawadu. Biasanya bagaimana kalau kita miskin kita sama-sama hidup? Kan miskin mah sedang, Mos. Orang kan miskin mah eureukeur. Jadi lamun urang rumah tangga miskin bae eta mah turunan. Ieu mah mun sugih. Sia tah. Andai kata kaya dah. Pokona ieu mah teh janjinya ya. Pokona insyaallah lamun kakak kawin jeung Neng, hayang mobil naon?
hayang mobil naon tinggal ngomong neng nu mayar hayang naon neng pokoknya janji lah geus loba barang geus jadi mah ya Allah ya Rabb janji doang sacayut nyata ya loba janji mah dak di dieu dijelaskeun wa man aufa bi ahdihi minallah saha sih anu sok nohonan kana janji selain Allah aya eueuh manusia eueuh jarang kecuali wali Allah geus puguh para nabi mantak diangkat jadi wali ge nya janjina telok jalir mun heueuh mun teu kecuali aya aib jeung elak bangsa pantar-pantar kos karari mah tuh janji teh lalab janji teh ngabohong jadi lalab mun henteu ngabohong teh ateul awak sapoe bae teu ngabohong gering istiqomah jasa teh mah ngabohong pohara moal aya hiji-hiji acan anu nohonan kada janji batan Allah ngajanggikeun perang paeh surga harta pakai perang beak surga janji aing tertulis tidak Taurat tertulis tidak Injil tertulis tidak Al-Qur'anul Karim astabsyiru sing barungah maraneh kabeh ieu iltifat cik ahli bayan mah pan tadi teh gaib kunaon kuari jadi khitab astabsyiru waduh wal iltifatu wa wal intiqalu min badil asali badil qaumin pasti aya nuktah yakni rahasia naon ieu rahasiana eta ngaji teh kos kitu hese astabsyiru sing barungah maraneh kabeh dibaiikumul ladzi bayatum bih dengan perdagangan nu maneh didagangkeun anu maneh dagang jeung Allah nu meulina Allah nu pake meulina surga ieu cerita omong sompralna bae tambah perdagangan teh wadzalika huwal fawzul azim eta mah perdagangan nu kos kitu masyaallah keuntungan perolehan nu pohara eueuh tandingna atuh ujung-ujungna mah kabeh ka surga. Nah, geus jelas urusan perang mah di zaman Kangjeng para sahabat eueuh rinehna kecuali perang hirup teh ilai kalimatillah. Contoh urang para sahabat dilanjut ku para tabiin teh gairah perangna teh luar biasa. Datang ke Imam Syafi'i teh kapan perang teh terus atba tabiin terus datang ka lanjut baheula zaman sahabat. Di zaman sahabat zaman kitu Utsmaniyah meme Utsmaniyah adalah Abbasiyah meme Abbasiyah adalah itu nah eta selesai terakhir zaman Utsmaniyah Turki datang ke ayeuna urang teh perjuangan anu napasna lillahi kalimatillah sebab panglima anu mimpin lillahi kalimatillah hanya perorangan Irak misalnya dengan Saddam Hussein wari Suriah teu jelas Suriah mah urang mun nyaritakeun Suriah kurang pengkajian tentang berangkat berjalanna politik urang tigesle bakalna dengan Bashar Assad Mesir ayeuna dengan Sisi urang teh akan sulit ya berita-berita nu ka urang ka ayeuna kos kieu berita aslina di Mesir sebenarnya mah eta teh kan hafizul Quran Habib diagukeun ku urang teh perjalanan politik da teu kaharti nah luar negeri mah kos kitu ngembut deui aman la ilaha illallah jeung la ilaha illallah dibantuan ku Iran Amerika nah dengan motif Syiah katakan la ilaha illallah jeung la ilaha illallah mata ketika kamari aya bom ka Irak nah hancurkan Amerika lamun ku urang ditarik benang merah teu kaharti sebab naon Iran ngabom Amerika sementara Amerika perang jeung Yaman dibantuan ku Iran otak pikir ka mana coba eta lumpat deuk kumaha KBG ieu teh ngan sakadar wawayangan anu jelas mah KBG ieu teh aya wayang-wayang Amerika di Indonesia aya wayang Amerika jadalang nama itu Irak kulantara embung bae dijadikeun wayang
hajar beak wari jadi wayang. Iran geus jelas lumatak daek nulungan ke Amerika teh ngahajar Yaman. Eta teh kan beureun aya wayangna di ditu teh geus pugu di Suriah Basar Asad wayang Amerika teh berbagai negara-negara wayang dalang nambakan si eta. Tah, urang menyaritakeun seputar politik. Ulah gampang nyarita, dukung mendukungna ka mana eta teh akan jadi kekuatan. Di Indonesia urang dek nyaritakeun agama. Bendera diluhurkeun, ayo bae terus bae, malodar mal kebal deui. Saha dalang akan di ditu. Tapi aju urang eureun, ulah perjuangkeun ku urang sakemampuan urang. Ngan carana urang bisa ngan sakadar di muludan bae cara Ki Fadoli. Ayo bae angkat agama melalui berkat muludan. Ya kan? Lumayan kan? Dakwah aya berkat aya. Oh kan? Rajaban, hayu. Tapi kan manfaatna aya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ieu teh geus sabaraha taun Amerika teh neangan kelemahan-kelemahan Indonesia. Nyanakan ngabogaan target anu bal bejakeun kula target aya 3 target di Amerika anu diterapkeun di urang can berhasil hiji aja. Kesulitan untuk Indonesia. Nuan dia begitu diteliti. Ieu kiai salafiyah lillahi ta'ala lain berarti kula aya di salafiyah lain. Kiai nu matak di modern kan melalui negara supaya kayak kurikulum bisa kabeuli ulah ngomong cau sia kudu au. Kiai ieu mah cau au. Cau au. Oe. Eta untung Jawa Timur masih kene salafiyah loba. Jawa Tengah lain ngahinakeun ka yayasan lain mangga bae kepinteran aya di nyana hebat. Mun eueuh nyana atuh nagara deuk kumaha ngan target mun hayang nyaho Amerika moal bejakeun jerona. Seperti ieu lah. Bandung masih kene alhamdulillah loba salafiyah. Teu meunang misalna komo Banten mah wow. Ieu mah daerah salafiyah bener Banten mah tuh bari korupsina gog bola jasa. Negara santri korupsi menjadi-jadi. Waduh, LGBT loba jasa deh. Ya Allah, anu sok jalan apem teh naon ngaranna? Ngomong tolol. Di Banten loba. Allah, karibu ETS, ublak, jablay, ambalaya. Aduh, cek ieu sia nyaho aing cak sia. Nah, iyalah wadzalika huwal fawzul azim. Jual beli model ieu nu meulina Allah, pake meulina sorga, nu ngajualna mukminin, nu dijualna awak jeung harta. Ieu mah perdagangan teh al fawzul azim. Tapi ieu sebenarnya ngamanan gitu teh teu meunangan supaya kaharti kuno bodoh. Ieu teh tamsil, berjalan sakumaha tadi tamsil ya. Jadi make majaz angel. Jadi supaya kos kitu. Perdagangan nama melalui jihad melalui tamsil. Perdagangan geus kaharti ku urang tapi cek Imam Syihab perang makan aya usum nah di mana kejadian ke huru-hara mengenai agama karak perang tapi kan teu bisa sakaba-kaba haju urang eureun berjuang tanpa aya komando lain urang nyaho kehebatan perang keunggulan perang keistimewaan perang surga. Urang sadajan ngembut ku kumaha ge deuk perang jeung saha guan. Hayang urang perang lillahi kalimatillah aya musuh. Aya musuhna aya teu aya komando. Aya komandona aya urangna di negara urang. Perang teu pubuguh ulah. Hajung urang teu menang ganjaran atuh. Yeay. Aya kene jalan keluar untuk mendapatkan ganjaran. Wa minan nas man qarra wajal mubalag
bi annahu subhanahu 'abbara an qabulihi minal mu'minin anfusahum wa amwalahum allati badzaluha fisabilillah. Nah, kuarimah urang boga ganjaran perang tetapi teu perang mana Dzukira li ba'di ma syamilahul kalam as-sabiq ihtimaman bihi ala anna ma'na dzalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minina anfusahum bisarfiha fil amali shalih wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Nu akur maknana sanajan teu perang tetapi ganjaran sarua jeung perang dibeli ku Gusti Allah dengan pembelian surga. Naon dia? Ala makna zalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minin anfusahum bisarfiha fil amalus shalih. Awak urang mun hayang menang surga dibeli ku Gusti Allah pake ngabakti ka Gusti Allah. Lain perang, ja perang mah can usum. Tetapi mengabdikan diri seutuhnya ke Gusti Allah pakai amal soleh, salat dina waktuna nu bener, puasa dina waktuna nu bener, zakat di mana geus disob nu bener, haji di mana urang geus disob nu bener. Ketika aya anu kudu ditulungan bake harta wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Gunakan harta orang dengan diserahkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nitipkeun ka urang teh harta, dek dikamanakeun ku sia harta. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, masjid dar. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, mushola. Pake ngabakti ka Gusti Allah, majlis taklim. Pake ngabakti ka Gusti Allah, pondok pesantren. Sarua surga. Dengekeun ku ceuli sia atulah kedengkul. Sia usaha-usaha bae majelis taklim di gigireun imah sia, deuk rubuh di antepe, deuk ilaha berjuangna. Mushola datang ke keramikan. Harta mah ambalaya dagang ngaler hidung ngetan ngulon mobil salin ganti. Ai ka mushola keramikna kekerepekan. Disiksa sia ku Gusti Allah. Nu paling hebat wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Aya kiai bener itu kiaina gas cek urang kiai ulah kudu bingung soal-soal harta abdi nu ngajamin hayang naon dahar nginum geus ulah bingung abdi nu ngajamin abdi nu usahana tah kiai ngajar nu bener tah ngajar nu bener hayang pondok bangun ku abdi majelis salim bangun ku abdi mobil hayang kawin deui ya tuh siapa giliran nu kituna bae haju bae eta bae surga amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Masyaallah perang can usum merangan saha di negara urang mah ieu teh menjaga kebangsaan NKRI ieu bae lakukeun ku urang masjid saha nu nyekelna ieu kiai anu bener teh kiaina ulah berbau pemerintah tapi teu bagus kiai nu bener ieu mah nu pemerintah mah kajen kena dikocoran ku pemerintah kena bocor ke nerakana kapal ku oyag-oyagan amat sih heuy ipan urang di ka surga oyag-oyagan panas amat cek ieu bocor barang diamban bau PDI kajen kantor mah kajen urusan nu sejen mah masjid mah jaga ieu jang keselamatan umat di akhirat lain di dunia ulah make PBD ulah make pajak ulah make duit urang bae sih yang pengusaha loba yang nyalametkeun urang ke teu kuatin teh kiai masyaallah terutama kiai yayasan kudu bae make proposal salametkeun masjid-masjid bae mah ulah make nu kos kitu ulah dah cenah kiai dalilna mana leg-leg ku sia dalil capek aing ngadalilan pajak teh pajak masyaallah sia teh ngerti ka pajak ngaji ya Allah kudu dikitu-kitukeun bae awas udang kanyawan sudah padahal hengki cenah aduh hayang bermasalah ngompol bisa cek kena ieu ngompol sia didinya
Ente sia daripada ngobrol atau mending hudang. Majelis aing rusak. Ieu keur carita urang endek ka Allah. Jihad kan ieu mah ngaranna. Ulah berbau-bau dunia. Urang maca la ilaha illallah tengah peuting sorangan emang tadi perhatikan ku Gusti Allah dibandingkeun jeung babarengan masih kana diperhatikan urang sorangan di kamar la ilaha illallah la ilaha eta sorang eueuria paling ujug. Endek ka Allah teh kapan sok dibere ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Lamun urang hayang ngimpi jeung Kangjeng Nabi kudu dinolkeun. Manis takmala wara'ahu saha jelema anu ngareken sampurna kana warokna asa pangwarokna harama ru'yati. Allah bakal ngahalangan ngimpi ka panggih jeung kula cek Kangjeng Nabi. Moal ngimpi ka jeung kumaha. Kiai anu aspek anti speaker hajunya anak-anak asa bersih bae tetep ceuli datang ka ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi ye tarohana ieu asa bersih aing moal bisa asa bersih ujubna teh nu make speaker nu make speaker teu waro ya aing ye waro ngarasa sempurna aing ada kamilan si waro ini nganggap dirina waro sebab anti speaker tetep ceuli datang ka ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi bae. Habib Lutfi anu marake speaker kapanggih jeung Kangjeng Nabi ngimpi. Habib Ja'far make speaker kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Gus Dur sering jasa ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Buya teu ngaharamkeun speaker. Almarhum Abah di dieu biasa bae tapi nyaritakeun kapanggih jeung Kangjeng Nabi ngimpi. Tah rahasiana lain haram jeung teu haramna ujubna. Aing teh kiai. Wo aing batu make speaker. Cangklong mah make. Ujub aing eueuh di bae mah TV eueuh sampai keur eueuh aya HP mah aya di kamar moal aya nu halangan nu bisa ngimpi jeung Kangjeng Nabi mati lo kaya kikituan ya Allah ya Rabbi abdi teh kubatur dikiaikeun abdi mah hayang teh ku Gusti ulah ku manusia nyangakeun ka Gusti abdi dibere ilmu lain wa abdi nu Gusti keur nerang-nerangkeun we abdi teh nyaritakeun ieu teh wakil Gusti we abdi mah teu gaduh. Abdi ieu sehat nageh nu Gusti, awak abdi nu Gusti, roh abdi nu Gusti, sadaya-daya nu Gusti. Ku batur dikiaikeun, ku batur dimamakeun, isin abdi teh nyangakeun sadaya-daya nu dibawa ka Gusti iwati ka hambaan abdi we Gusti ka Gusti. Abdi teh hayang we amprok sareng Rasul Gusti kadahanan ku jonghok cara para aulia Allah. Atuh ngimpi-ngimpi Gusti eueuh anu ku abdi di aku sadayana nu Gusti henteu sama sakali lain ku omong ku rasa nyangakeun sadaya sok maca sholawat teu kudu loba langsung ka Pak Pendi siap maca sholawatna kok kitu bau ka ambeuna Pendi nol urang anu sering maca sholawat teu pernah ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi atuh kunaon aya nu perang di Suriah aya nu perang eta di Israel Yahudi katembak teh Yahudi umur 19 tahun bawa ke rumah sakit berbaring di rumah sakit reup HS kapanggih jeung nu kasep seungit cek nu kasep seungit teh kenapa kamu cek bahasa orang saya sakit kenapa ketembak siapa yang nembak mukmin cek saya ketembak kamu mau kamu saya obati sangat mau diusap cager dina impian barang ditanya ini siapa sih saya adalah Nabi Muhammad hudangnya anak masya Allah cager ketembaknya kan Yahudi bisa ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi langsung dirinya kene nyana ngagerokeun dokter Islam sini saya mau masuk Islam saya datang gitu kan kaget di rumah sakit ada apa mau masuk Islam tuntun saya syahadat kaget punya teliti tawadu horengan Yahudi tapi tawadu ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi di Suriah anu katembak Kristen tah mah katembak dah sarua berbaring sababaraha poe
nyanakan kieu ya dina pikiranana. Saya ini ketembak, mukmin nembakna, orang mukmin. Mungkin ada rahasianya saya tertembak ini. Tidak semata-mata nyanakan sarua kitabna Taurat. Mun kembali kana pembicaraan agama, mun sakurang mah aya rahasiahan meureun ieu aing ketembak ku mukminin teh meureun. Aya naon ieu teh? Teu krepes ka panggih deui jeung Kanjeng Nabi. Ku Kanjeng Nabi diajak ngobrol kieu diusap cager. Langsung asup Islam. Lain hiji lain dua teteh di Irak ieu kuari anu asup Islam kamari di Baghdad teh tentara Amerika ribuan. Hasil perang Irak ribuan di Amerika anu asup Islam. Kuari di Cina. Di Cina asup Islam, encan Islam di salat. Ngareplah ka mana bae, Gus? Asal aya sajadah be Allahu Akbar. Ayo ditanya, udah sadat belum? Ini kenapa mau salat supaya enggak kena corona? Di Cina ada suku Islam diantep wari ku nagarana sebab naon supaya aman. Ternyata Islam teu kena ku virus corona, teu pernah make masker. Ada suku Islam kuari ini sabar 10.000 meureun ada suku Islam teh komunis anti agama. Kuari mengenal pakai kerudungnya nata tadina tidak boleh di negara Cina pakai kerudung. Kuari gadis-gadis Cina pakai kerudung menunggu kedatangan Haji Pendi. Daripada sia di dieu teh aku mending ka Cina ka ditu balik ngaran sia kena corona. Ya Allah ya Rabb, rahasia Allah. Nah, iyalah nu paling hebatnya. Istara minal mu'minin, Allah meuli ka para mukminin anfusahum ka awakna dengan cara bisorfiha fil amali shalih. Urang ngaji ieu teh keur memperjuangkeun agama. Urang salat ieu teh keur memperjuangkeun agama. Urang ieu ngaji teh keur memperjuangkeun agama. Lamun memperjuangkeun agama berarti ieu tentara-tentara Allah. Beuh ieu tentara Allah mending geus sararipit kieu matana. Dan tentara Allah. Wah, ieu tentara Allah. Nah, salat urang keur memperjuangkeun agama keur jadi tentara Allah. Puasa urang keur ngaluhurkeun agama Allah keur jadi tentara Allah. Urang haji keur jadi tentara Allah. Deuk kumaha teh dibeulina ku Gusti Allah dibayar make surga asal beneran. Ngan waktu geus saeutik ieu nya tingkatanana soleh amal soleh teh aya 3 tingkatan moal kabahas. Harta istara minal mu'minin wa amwalahum bibadli api mayurdi. Urang dititipan harta pake ngabangun untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sarua jeung perang. Lamun harta dipake perang cara Abu Bakar Siddiq, cara Sina Umar, cara Sina Utsman jeung cara sahabat-sahabat oleh ribuan onta pake perang. Teu beda kuari ge sarua bae. Sarua bae tatekna tah. Ya Allah ya Rabb. Sarua istara minal mu'minin amwalahum bibadliha fi mayurdi. Kerahkeun harta urang jang mencari keridhaan Allah pake dalam rangka di dalam fi mayurdi ngabangun nu dipake karidho ku Gusti Allah. Yatim piatu lillahi taala tah. Fakir miskin tah. Santri anu teu bisa meuli kitab balikeun. Aduh cenah kula ngaji mah hayang emah jeung bapa ieu mogok usahana sabaraha sia kepentingan sia sabulan. Abdi kepentinganna cenah 5 juta suruh ngaluhen aing sia atuh. Sia bang kelas bos tah kos kitu mah atuh. Tah, 1 juta sia tah sabulan. Bae rasakeun sarua tatekna istara minal mu'minin amwalahum bibadli api mayur. Ieu teh naon ieu kusebab perang makan kudu aya huru-hara, kudu aya panglima, kudu jelas terlatih dan lain sebagainya. Jangan kuari perang ya urang momal ka bawa perang. Atuh paling nyekel senjata lagi salah, momoncongna ka dieu. Atuh dijegerkeun bunuh diri siap. Kumaha Haji Pendi mah geus age edeg-edegan kikieuan tuh. Kuku pesol kanyana. Awas lu gua tembak ku jeger kanyana nu bae. Atuh kudu latihan tolol. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iya bae urang mah babari. Amwalahum bibadli api mayurdi. Sok.
harta urang pakai ngebanglis masjid pondok